Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ngaran abdi Farah Zahira di kelas 12 tilu. Ngaran abdi Kaisa Zahra Ramadhani di kelas 12 tilu. Zaman baheula di hiji tegalan di Afrika aya hiji gajah lempang ngorilingan tegalan eta. Nyatana tegalan anu bari ngaliwat gajah aya jutaan sireum anu damang ngadamang sayang. Di kebun Afrika, sireum ngawangun sarangna kaluhur. Si kampung sayang, sireum teh kacita gedena nepi ka siga gunung leutik. Dina sarang sireum aya jutaan sireum nu nyerang jeung ngabibita. Jeung teu siga sireum di urang. Sireum Afrika hampir siga sireum kebun di Indonesia. Geleuyeung sebab lamun geus nyerang korbana manehna moal aman. Alat komunikasi antara sireum aya 4 antena kawasan tanduk. Nalika sireum Afrika mendakeun tuangan antenana sababaraha kalimasian kode sareng sora. Jarak antara alat tiasa ribuan meter. Eta pisan sebabna naha lamun hiji sireum menang kendahareun dina sababaraha menit, jutaan sireum bisa narajang sakumaha oge satu badag. Utamana singa atawa zebra bisa diserang dina ngan sababaraha jam ngan ukurana tulangna ninggalkeun eta pikeun ajang. Nalika gajah ngaliwat tegalan aya anu ngingatkeun anjeunna ngeunaan Garuda. Karunya lamun sayang sireum anu dianggap ku sireum ditincak ku gajah. Kusabab eta gajah dikelingan. Gajah sing hati-hati ulah ngaliwatan ka ditu sebab sireum kerumian sayang sieun ditincak. Ingatkeun manuk Garuda. Wah, ngan sireum ditincak-tincak oge pan hancurna. Kanu leutik tu ngehargaan pisan. Kitu oge kada Afrika ngingatkeun gajah, ulah terus lempang ngarakeun nincak sayang sireum. Gajah teu mirhatikeun tapi gajah terus lempang. Nincak ribuan sireum nu keur mawa tanah dina liang. Sakali anjang-anjong ku sayang sireum ribuan sireum ditincak. Jadi sireum kabeh maot lantaran teu boga waktu pikeun nyalamatkan diri. Ningali ribuan rahayat maot, Raja sireum ngamuk. Gajah ditantang perang, gajah anu ditantang perang henteu sadar karena kesalahan anu dilakukan, tapi malah bagja sareng sombong. Gajah seuri nyaring. Sireum nyieun strategi perang jeung gajah. Ribuan sireum nyieun liang sakurungan gajah. Dina jangka waktu nu geus ditangtungkeun perang dimimitian, loba sato anu nyaksikeun perang antara tentara sireum jeung gajah. Lumpat ka hareup tanpa ningali sanderen. Sasampaina di liang, gajah kajebak dina liang gajah ngan bisa gerak. Sireum geus katempo lawan maranehanana rapet dina liang. Tanpa mikir, maranehanana langsung nyurilingan manehna. Beuki karunya nepi ka gajah teu daya teu upaya lantaran teu kuat ngalawan sireum nu teu aya. Pesan moral nu kahiji, tong sombong kunaon dipiboga ku urang, lain hartana urang leuwih alus dibatur. Nu kadua, teu bisa ngaganggu batur. Nu katilu, urang kudu hidup rukun jeung rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.